Bismillahirrahmanirrahim. Suila ngalajeng kana hanca deresan kitab Durratun Nasihin halaman 147 kantun qauluhu suila Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Suila ditaros saha Abu Bakrin Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiya muga mikarido saha Allahu ta'ala Allah ta'ala anhu ti itu Abu Bakar, amin. Ditaros anil arwahi tina kaayaan pirang-pirang arwah hina takhruju dina nalika kaluar itu arwah minal ajsadi tina pirang-pirang jasad. Kumaha pertanyaanana teh aina tadhabu, aina eta kamana tadhabu, ulah make eta atunya, aina kamana tadhabu indit itu arwah. Sayyidina Abu Bakar kantos ditaros ku masyarakat lamun zaman aya namanya tina masalah arwah nalika papisah jeung jasad. Arwah nalika papisah jeung jasad anu sok dingaranan maot ditaroskeun ka Abu Bakar. Kumaha naroskeunana aina tadhabu, kamana inditna itu arwah teh. Qala pisab ati mawadiin. Walaran Abu Bakar qala tah ngadawuh itu Sayyidina Abu Bakar teh pisab ati mawadi'a dina 7 pirang-pirang tempat. 7 cenah jawabanana teh. Mana nu 7 teh? Hiji, amma arwahul anbiya'i wal mursalina famaqarruha jannatu adnin. Anapon amma arwahul anbiya'i, anapon ari pirang-pirang ruhna para nabi wal mursalina jeung para rasul, famaqarruha maka ari tempatna itu arwah anbiya jeung mursalin teh jannatu adnin eta pirang-pirang surga Aden. Lamun teh maruhna anbiya jeung mursalin maka tempatna teh surga Aden. Hiji tah walaranana teh. 2 wa amma arwahul ulama'i famaqarruha jannatul firdausa. Wa amma arwahul ulama'i sareng anapun ari pirang-pirang arwahna ulama, famaqarruha maka ari tempatna itu arwah teh jannatul firdaus, eta teh pirang-pirang surga firdaus. Ngan lamun nu dicabutna arwah ulama, arwah jalma-jalma berilmu nya termasuk amal kana ilmuna, berarti tempatna teh nya eta surga firdaus, surga firdaus. 3 wa amma arwahus su'ada'i famaqarruha jannatu iliyina. Wa amma arwahus su'ada'i sareng anapun ari pirang-pirang ruhna para su'ada, jalma-jalma anu bagja su'ada teh, famaqarruha maka ari tempatna itu arwah teh jannatu iliyina eta pirang-pirang surga iliyin. Arwahna su'ada, arwahna jalma-jalma anu meunang kabagjaan tempatna teh jannatu iliyin, surga iliyin. 4 wa amma arwahus syuhada'i fatatiru misla tuyuri fil jannati haitsu sa'at. Geus pikadinya wa amma arwahus syuhada'i sareng anapun ari arwahna para syuhada pirang-pirang anu maraot syahid
fatatiru maka haliber itu arwah teh mislat tuyuri sapertikeun pirang-pirang manuk pil jannati di surga haitsu saat kamana we karepna itu tuyurnya jadi jalma atawa arwahna syuhada mah eta teh haliber kamana we harayangeunana sabaraha eta teh hiji dua tilu opat ayeuna kalima berartinya 5 wa amma arwahul mu'minina al-mudnibin wa amma arwahul mu'minina sareng anapun ari pirang-pirang ruhna pirang-pirang jalma anu iman al-mudnibina anu migawe dosa kabeh patakunu maka atawa tah bukti tah eta bukti itu arwahul mukminin mudnibin teh muallaqatan eta anu digantungkeun fil hawai di awang-awang la fil ardi wala fis samai la fil ardi henteu aya di bumi wala fis samai sareng henteu aya di langit di tengah-tengah berarti nepi ka iraha ila yaumil kiamati nepi kakeun poe kiamah ngan lamun teh mah nu maotna jalma iman ngan doraka loba dosa berdosa maka arwahna teh dicantelkeun di awang-awang la fil ardi wala fis samai di langit henteu di bumi oge henteu ila yaumil kiamati nepi ka poe kiamah 5 tah genap wa amma arwahu auladil mu'minina fatakunu fi jabalin minal miski wa amma arwahu auladil mu'minina sareng anapun ari pirang-pirang ruhna pirang-pirang anakna jalma anu ariman patakunu maka atawa tah eta bukti itu arwah teh pijabalin eta aya dina hiji gunung minal miski nu dijieun tina misik kasturi arwahna pirang-pirang budak bari kolotna iman maka eta arwah teh disimpen dina gunung anu dijieun tina misi. Terakhir nomor ke-7 huwa amma arwahul kafirina fatakunu fisijini wa amma arwahul kafirina sareng anapun ari pirang-pirang ruhna pirang-pirang jalma kafir patakunu tah eta bukti itu arwah teh eta pisijini tetap di sijin hiji tempat sijin teh di dieu teu aya kateranganana naon anu dimaksud sijin ngan dina surah al-mutaffifin mah naon teh lah wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum oh aya engke dihanapnya tah wa amma arwahu terus dilogatkan wa amma arwahul kafirina sareng anapun ari pirang-pirang ruhna pirang-pirang jalma kafir patakunu tah eta bukti itu arwah teh fi sijin eta tetep di sijin ari sijin teh engke aya dihanap tah insyaallah yu'adzabuna ma iznin ya dihanap engke kala inna kitabal fujjari la fi sijin titik jadi ayat 7 walaranana teh aya arwah anbiya jeung mursalin eta mah di surga Aden aya arwahna ulama eta mah di surga Firdaus aya arwahna suada eta mah di surga Iliyin aya arwahna syuhada eta mah sapertikeun manuk anu haliber di surga sakarepna aya arwahna mukmin anu berdosa eta mah diteuneun di awang-awang antara langit jeung bumi nepi ka poe kiamah
aya arwahna budak mukmin eta mah dina hiji gunung nu dijieun tina misik atawa kasturi, aya arwahna kafirin eta mah ditendeuna dina sijin. Kitu tah walaran Abu Bakar anu aya dina ieu tukilannya. Can beres ieu teh aya tadi handap yu'adzabuna ma'a ajsadihim, tapi cekap heula wallahu a'lam bissawab.